ceket ceket. Kayak minum teh. Pangulikeun teh sisiri itu. Ayo antar deh. Rasa naon? Rasa gula batu. Tong lila. Ini kemana di barudak teh? Ini lila kieu yang ceket teh. Ya, cok euy. Mana aja? Nah, heran. Hancur mah eta si Sri. Mana gula batuna? Nah, ieu gulana. Ieu batuna. Ya anjing sama kita minuman goblok lain nu karar itu toh. Anjing. Main deui HP teh. Tugan itu yang minjem casan ke barudak. Woi, dah minum casan aing ke motor dulu, pae apa? Urang karek asupkeun. Kurang karek 105. Tuh atuh minjem asa sakedeung atuh. Eueuh, bea. Budak tuh sakedeung ieu Ya, tadi kagok bisi ya. APK. Ya urang teh mah. Oh, anjing sari mah parolit bangun parolit. Minuman casan juga bang gitu. Wah, anjing aing paehan ka WH-na sia. Wah, anjing, Warung sagala anjing kapan tabakong paehan. Duh, kenal dulu. Kerci sih. Mana geus di sekolah? Adi sekolah teh mah naon? Pintar atuh. Nah, pinter. Lamun geus pinter bakal kumaha? Pasti beunghar atuh. Anjing beunghar. Lamun beunghar bakal kunaon? Pasti sombong beunghar mah. Anjing sombong. Lamun sombong bakal kumaha? Yang bakal asup neraka tuh. Terus ayeuna maneh rek naon? Rek kumaha? Utang sakola meh teu asup neraka. Ngopi itu. Jarang renung yang tebak-tebakan di rumah. Sok. Ya urang aya kelak geura kita. Ari gajah cokorna sabaraha hiji? 4, Ari hayam, 2. ari orai. Oh, cokoran teh mana? Idih, tiksa cokoran. Emang mana pernah jadi orai? Sok we suku mana asongkeun ka orai pasti dipacok emang cok. Orang aing anjing. Duh anjing teh baru duit. Iya bagus. Tuh kabeneran ya sucap Kenal main dong. Renangan gawe ya kieu bagus. Kebenaran saya orang ngaya pegawai di Malaysia. Gawe naon? Di Malaysia. Syaratna naon? Syaratna teh kun nemokeun foto. Sabaraha hiji? Foto ukuran 3 ke 4. Sabaraha hiji? Tepira 2 karung bro. Si bagus. Tong kedua. Kaping. Siapa yang kira? Duh anjing teh baru duit di bagus renangan gawe hese kieu. Tuh si ucap gani cok. Mana kenalan dulu? Renangan gawe hese kieu bagus. Nengan gawe. Tong sare atau kaping sia. Kaping. Tuh anjing teh baru duit bagus. Renangan gawe hese kitu. Tuh gini si ucap kebenaran. Kenalan mana tuh? Renangan gawe wae bagus. Kebenaran sia aya pegawai di Malaysia. Syaratna naon? Syaratna teh pas eta teh kur nemongkeun foto unggul nu ukuran 3 ka 4. Nah, isi. Bener goblok sih. Si anjing geus sotoy. Opo? Sok. Ping. Duh
tebaroga duit aing teh nek gawe wah. Ada yang ngomong. Kamu tidak itu. Sok oro hiji dua tilu. Ngopi dul. Jarang ada ngomong yang tebak-tebakan itu mah. Sok. Ya urang aya heuh. Kelar. Gitu lah kita. Ari gajah cokorna sabaraha hiji? 4, Ari hayam, 2. ari orai. Oh cokoran teh mana? Ini siksa cokoran. Emang mana pernah jadi orai? Sok we suku mana asongkeun ka orai pasti dipacok emang cok. Orang aing anjing. Sampai kok. Mantap. Cing udah. Sok topping geus ya. Man datang deui. Ah teu kudu we keur ngajar dog lah. Biasa. Wis man di dieu. Oh, geus. Ya sok. Mas tuang sih kokon tuh goblok. Iya. Ngalangan teh. Buna. Henteu. Oh, geus. Tuh, kemarin baru udah ke aduh. Tuh. Itu goblok jendela diturin di luhur. Itu tebakan adek mah. Ayo. Urang nya mana ngajawab beuh. Ari gajah cokorna sabaraha hiji? 4, Ari hayam, 2. terus ari orai. Nyawa sukuan tuh. Maka betul sukuan sama soto ya ini. Naon teh? Pokoknya terangan. Sok hiji dua tilu. Dut, Oi, kenal Dut. kieu we. Ari tadi maneh geus di sekolah. Ari sekolah teh meh naon? Pinter atuh. Ari mun geus pinter bakal naon? Ya pasti beunghar emang. Lamun geus beunghar bakal naon? Pasti sombong beunghar. Lamun sombong bakal kumaha? Pasti asup neraka tuh. Oh anjing. Jadi maneh teh kudu kumaha ieu teh? Nya ulah sakola meh teu asup neraka. Itu isyarat ke mana goblok kan? Oke, Tok